Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acan urang ngadangukeun dongeng Sunda di Incu Kinarca. Mangga sadayana saudara-saudara subscribe heula supados berlangganan ngadangukeun ieu cerita atau dongeng Sunda tentang si Kabayan. Aya hiji carita si Kabayan manehna teh mapai-mapai galengan sawah. Posisi si Kabayan eta jalmi teh nuju kalaparan. Mapa sisi galengan cai. Si Kabayan eta di jalan. Mendak anu arana susukan. Pas disusukan teh manehna nempo anu warnana koneng. Ngaranna ge jelema keur lapar panya ditempo ku si Kabayan. Ieu teh gogodo apa tai? Cek si Kabayan teh gogodo meureun. Tapi lain bau nama bau tai. Tapi koneng nama koneng gogodo. Tuluy si Kabayan ngomong, gogodo apa tai? Gogodo meureun. Lain tai dong na ieu mah. Tuluy manehna hudang ngalanjutkeun perjalananna. Nepi ka perjalanan manehna salangkah, dua langkah, tilu langkah, opat langkah, lima langkah ka hareup tuluy manehna lumpat ka buri. Nyauk eta si barang anu aya dina solokan. Pas dicauk ditempo tuh nyatai. Cek urang naon ieu mah tai. Kaduhung urang nyauk akhirna leungeun bau. Hatur nuhun. Sakitu carita si Kabayan kalaparan dina poe ieu. Wabila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.